warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang rasanya saya Dahlia Rineva dapat menjumpai Anda dalam acara pagelaran Wayang Golek, persembahan dari TVRI Stasiun Jawa Barat. Dan pemirsa, acara ini merupakan rangkaian dari peringatan hari ulang tahun ke-27 TVRI Stasiun Jawa Barat. Pagelaran Wayang Golek ini juga dapat Anda saksikan melalui live streaming di www.tvrijabar.co.id. Nah pemirsa, pagelaran Wayang Golek kali ini mengangkat judul Alap-Alap Erawati yang menceritakan tentang Dewi Erawati yang sangat cantik yang diperebutkan oleh banyak pria hingga diselenggarakanlah sayembara untuk merebut cintanya. Dan siapakah yang akan memenangkan hati Erawati? Saksikan terus hanya di pagelaran Wayang Golek Giri Harja 3 dengan dalang Asep Sunandar Sunaria. Selamat menyaksikan.
Anu bareng hibur di TPRI Jabal teh mangaya. Mana anu tigri harja kilo teh Nyangakeun sadayana kumaha teh mah. Di kantung nih, gitu.
Haji Rosa dakokeun Ayah yang gambaran sifat jami
pahiji gambaran sifat majang banda apes jong jaya di banda apes jong jaya Dari kumatak nyaringan Kumatak muda Bagling dalam pepeling Rek medar Dari tak layang Mantra-mantra winulan sastra tinuara panjang ingausin nengi kanda Purwantara Baca purwa. Purwa hartosipun wiwitan Lupitara. Tara hartosipun sarita Carita opo iki darang. Sarita ingkang dianggo jejer boten wenten malih Ya hingga. kejabi ti salabeting pagelaran Jawi Karaton Bale Mercukonda Ya hingga. Bale musyawarah para juwata marasanga juwata para lumanten bayar-bayar Lajeng. yang otipati jagat nata Batara Guru sampun rumungsur saking keraton Himawan Ya hingga. saiki sampun wontening keraton Bale Mercukonda wontening kursi gading gilang kansana ditaretes inten rinukmi mawe raksukan kadewata pranyata hyang otipati jagat nata Batara Guru dudu dewasa manea Ya hingga. pranyata praja Triloka Harus ikut dari Tri hartosipun tilu loka. loka alam luhur alam maya pada Kedua. alam kedua alam madya pada Katilu. alam katilu alam marca pada sadayana ayat dina kungkungan sang nalendra kasumpingan Resi Narada nyata anu mapaki Raden Kakrasana atanapi Raden Balarama Ya putrana Prabu Basudewa Raja Mandura Las. sinaksenan para juwata marasanga para bayar-bayar Ya hingga. merbayak sahempak ngabagiakeun ieu putra nagara Mandura Harja anu rengse tatapa jilaran di negara Mandura dina dangat ayeuna nuju harengheng ku dedengian pajejit ku dedeleuan Dah. Ya hingga. Manura Harja dikawasa ku Prabu Kang Sadewa Bukituna yang otepati jagat nata Batara Guru ngahaja ngahaturanan lingi ngajemput ieu Raden Balarama daya sanes aya kajadian di sawarga anu dugi kadangat ayeuna teh acan rengse Las. aya denawa turunan naga anu kiwari keur masangrahan di Tegaramat kapanasan nyata merdi widadari Supraba sangkan kapigarwa ku eta raja di nagara Sampang curiga kakasina nyata Prabu Pasanta itu kaayaan nanging sadaringipun ngandika peni raja peni guru bakal guru dadi sana kenal dia Anau pu batu. anak hiburan seni suara Iya. 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 Bah.
Pemiasa Jawa Barat Wilujeng Adang saya yang dari babat cinti yang tetap kuda ayah yang tetap batu ayah obat batu ayah emal kampung saya bersih dan suci bersih tanpa dengan ramah takut ibu aja hadiah nih ayah pakunya cerip ayah dua ayah opat 5 gelap 7 ayah angkat firman angkat macam 40 ayah sesepuh ayah atur di Haji Silik kamu
sidik anu ningali suci bersih kang ucu sumedang tanah pekatang suwanat aruri kang asta cikopo
tinuning pasewakan busana maneka warna busana maneka warna pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapus kemudian yang pajrahing sarwa sarwa rengking manik ngawarata di salabeting pagelaran Jawi Karaton bale mercukon na jonggring salaka Tah, ya hingga. sawarga Maniloka yang otepati jagat nata Batara Guru parantos kasumpingan Resi Narada barinya anak nonoman di Mandura Harja Kakasih Raden Kakrasana Raden Balarama sinaksenan para dewa Tah, ngandika kawadaling lisan mekaten pengantikanipun Kakang Panjinrada kapayun linggihna Kang adini kau pun Kakang nampi kana pembagi tah, kalayan ujuk sumanga ngahaturkeun semas Hong Arsana Maya semah pun Kakang aya dina dampa sampean pangrasa adi guru Kakang Panjinrada kaulan pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati punding mastaka walah. nuhun adi kalih nanti eta tinanan pihak kapatan hapunten pun Kakang urang saling maklum Kang leres kalayan ngulingakeun ieu kabantun kupun Kakang ieu Ya, tuang putu ya. nyaeta putrana Raja Mandura Harja Prabu Basudewa Sumur. nyaeta Raden Balarama Raden Kakrasana Nonoman Mandula. Kan? iya kapayun nyer incu eyang kapayun kasih tepi nu lama putra Kakrasana nampi kana pembagi kalayan onyok sumanga ngahaturkeun semasungkem koyok panjenengan pangrasa eya Tah, iya. ida Kakrasana nger kaulan ditarima pujastuti hidup ku eyang kalina teh hapunten tina pihak rapatan ageng sumetan alit kurang saling malum cu kalayan tansah diajeng-ajeng aya pikasaeun naon ieu teh purwa buaya dalam nampi pangangkir kalayan dikersakeun ieu eyang sepuh anu ngajemput wayah dalam Sumuhun. memang aya hal-hal anu rek dipadungdengkeun kasep tansah diajeng-ajeng mangga supados tiasa diperdar di bejer beas ulah bade didingding kelir genang siloka pedar sacara basna Les. uningakeun anu pihak pamaksadan pangresa kieu nger Jawab. nanging langkung tipayun manganuhunkeun ka Kakang Panjinrada anu parantos sepak terjang banting tulang
ngajemput ieu Raden Balarama kitu ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ti kaula salaku ais pangampi sawarga kasalira sepuh Kakang Panjinrada. Nuhun adik nuhun. Istuning anjeun sanajan parantos setuk dawuh picontoeun para nonoman dina mangsa ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka nagara. Istuning satuhu jeung satia teu ngijing sila bengkok sinembah. Sapanjang aya keneh tanaga mamangga teh teuing adi guru. Sapanjang aya lapas mah. Kahiji sapanjang aya keneh tanaga, kadua sapanjang keneh aya pangabutuh. Kieu nger purwa dihaturanan linggih teh. Yang lain teu apa. Yen kajadian di negara Mandura Harja, kakawasaan negara direbut ku si Kang Sadewa anu hayang diaku anak ku Tuang Rama. Balad-baladna bibi-bibina paman-pamana dibarawa ka negara Mandura Harja anu temahna. Jadi penyakit di negara Mandura Harja. Negara jadi ruksak jeung awut-awutan. Tuang Rama nyangsara di paminggir. Kerajaan di kawasannya tadi cekel ku Kang Sadewa. Hidup anu jadi ancaman Kang Sadewa. Nepi ka ayeuna hidup diancam jeung Tuang Rayi teh. Mamalana loba budak anu jadi korban. Tangtos. Tong borok budak bule budak hidung sanajan budak biasa oge dialak nyawa dipetik patina. Malah nu reuneuh pisan oge nu kakandungan ge dibesret. Sabab ancaman dina impianana moal aya deui anu bakal bisa ngarubuhkeun kakawasaan Kang Sadewa lintang ti budak Kemar Salasi. Nyata budak bule budak hidung matak hidup dina waktu dilahirkeun disumputkeun teh dina Kanang Japati dipisah-pisahkeun hidup disumputkeun teh disalametkeun da yakin ramalan geus aya ti tadina yen anu bakal ngarubuhkeun kakawasaan si Kang Sadewa teh lintang ti hidup pisan. Allah sumuhun Tuhan. Taku kituna hidup kalayan kersa jeung pangawasana nu kagungan anjeun bisa salamet. Bisa disalametkeun tina ancaman si Kang Sadewa. Timbalan. Ngan parendene kitu genteng-genteng ulah potong. Sagala rupa pasoalan oge moal aya nu teu rengse. Ngan urang ulah petot ikhtiar. Yen manusia diwajibkeun ikhtiar. Timbalan. Laras adi guru. Taku kituna saat sana eyang mantuan kenanan rupa harareged anu aya di Marcapada di Mandura Harja. Eyang oge sabenerna di dieu teh keur mangih hiji kariweuhan. Lain teu bisa ngungkulan. Ngan ngaran-ngaran dewa teu meunang berat sabeula. Takuha sakitu kajaba ti gawe bareng antara urang sawarga jeung urang handap. Hartina kudu paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai antai tangan. Gawe rancage babarengan. Jadi sagarupa pasoalan oge teu cukup ku sorangan si horeng. Tah kitu kasep. Punten mauran sana. Mangga
sakumaha anu parantos diuningakeun ka hidup ieu aya hiji raja anu ngancam baik ngaranna teh nyaeta Prabu Pasanta jeung patihna adon masangrahan ayeuna di Ramat Kapanasan Tegah Ramat Kapanasan Tegah Siawat-awat Enta Widadari Supraba sedangkan ari Widadari teh kita bisa dikawinkeun tapi kajalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana nyaeta kajalma anu biksu-biksu takuha sakitu wayana eta raja maksa yakin tangtuna oge bakal minta bantuan ka hidup tak rasana wayana tase urang saling di dieu sabab ieu pangna kitu teh ieu menang katerangan tina kaca Trenggana kumaha yen anu bakal bisa ngarengsekeun ieu pacogregan di sawarga teh kajadian sawarga lintang ti hiji jalma anu geus tatamat atawa geus tamat dina puasa jeung tatapana hidup anu sakitu gentur tapa ngahonta ilmu insan kamil mukamil sampurna dina jeroning sampurna taeta jadi pangna kue yang diaturanan linggih teh lintang ti hidup anu geus tutas tina tatapa rek dipentes gawe dek diponsrot getih paribasana ai dewa pikeun ngalaksanakeun hinarkeun atawa nyingkahkeun eta karaman teh kudu ngaliwatan heula perantara nyaeta ngaliwatan heula media anu bakal jadi media teh hidup ku kituna dipenta luntur kolbu jemar manah disarengan ku galeuh-galih nu wening hidup bisa ridho dijieun media pikeun nyingkahkeun eta karaman anu ngaran si Prabu Upasanta eta teturunan naga tah kitu kasep wayahna hidup kudu nyadiakeun tanaga jeung pikiran dina waktu ayeuna sugan jeung sugan ieu teh bisa kaungkulan oge bisa ngarengsekeun pacogregan anu aya dina negara Manuraharja cara menang-menang Gusti Petengatin nira Petengatin sana sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggali dangu-dangungan di kakao daling lisan mekaten pengantikanipun ulu para luneya di dalam sandi Tobi upami ninggal kana sawatawis kanyataan dewa sadayana parantos tekiat gantengna atuh Sokomo putra Sokomo wayah dalam nahi tetelepan barijeng sepip impamrih atanapi sepip pangarti tuna tina pangabisa jauh tina ngagaduhan ilmu
Pamilumpang tema putra teh meleleng ka halu gitu acan. Sumohon, Bang. Ayeuna perdih kitu, ai sangem mah sangem. Mangga teh teuing. Anu penting mah sanggup heula we kase. Nya. Da eyang oge moal cicingeun tangtuna oge. Pan tadi oge urang gawe bareng teh. Lalas. Aya perhitungan anu tangtu kase. Wayahna bageur. Di mana? Nu penting kasangeman kula. Da lain hidup wungkul, tapi ieu terek dibantuan ku dewa. Ngan hidup mah jadi media, jadi dewa nulungan atau mantuan teh. Lintang ti kudu nginjem leungeun ka hidup. Dah, lalas. Kira-kira na sanggup lamun diponsrot getih di pentagawe. Uluh ai perkawis eta maseun. Bujeng hingga kapurut marganing tanaga larapati ki kasanakeun. Mangga teh teuing parasa. Sumohon. Jadi sanggup lamun hidup dina waktu ayeuna pikeun nyingkahkeun eta karaman si Prabu Upasanta anu maksa menta Supraba. Sing inget kasep. Lamun ayeuna dewa ngawinkeun widadari ka jalma anu murka model kitu. Wah. Tada teuing sorotanana ti balarea. Wah dilat. Sabab widadari teh nyaeta ajangan jalma-jalma anu biksu-biksu. Hartina biksu-biksu teh jalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusaana. Wah. Para brahmana takuhal sakitu. Lamun tema ayeuna salah sok widadari dibikeun kainya dina harti ieu teh dewa bakal ngalanggar disebutna. Nah gitu kasep sanggup. Mangga perkawis eta mah. Mangga. Lamun anjeun sanggup heug wayahna dina waktu ayeuna dek ngahaturanan ligi dua dewa anu bakal mantuan hidup. Jadi supaya ulah kasiri dewa jadi hidup anu bakal jadi media pikeun nyangkalak eta denawa oyuk sumaga Kakang Panjinrada kaula nun adi mangga haturanan wae nyaeta Sang Hyang Patuk sareng Sang Hyang Temboro. Wah. Anu bakal bisa mantuan kana nanu paha kapriyogaan urang sadaya nyaeta urang asupkeun ka ieu budak anu ngaran kakrasana. Oh mangga. Dihaturanan lagi nyaeta Sang Hyang Patuk Sang Hyang Temboro. Ya yang Patuk yang Temboro dihaturanan lagi. Kaula ini didampal sampean pengersa diterima yang Patuk sanes Allah gitu kantun diterima yang Temboro hag nuhun yang Patuk yang Temboro tansah diajeng-ajeng aya pikir salna
sakumaha anu geus dijanjikeun jeung dibewarakeun dah hasil gempungan para dewa sadaya parantos saur manuk yen anjeun dua dewa anu bakal mantuan kana naon paha kapriyogaan kajadian di ieu sawarga Maniloka uyeuh sumana pikeun nyingkirkeun karaman anu aya di Tegar Ramat kapanasan bener mangga tah anu jadi media na teh lintang ti incu kaula nonoman ti dunya ti Mandura Harja yes kakasih Raden Balarama atawa kakrasana anu mana eta dah di Pangkalan semua kopi hatur eyang nuhun kasih nuhun ini iya kakrasana teh timalan semua kopi hatur nuhun kasih eta jalmi kula eyang teh eyang Temboro